Lujeng siang sadayana alhamdulillah simkuring patepang sareng pasa Pak. Pak Dede. Pak Dede alhamdulillah ieu anu nguruskeun ti kawit ayana batu ampar atanapi non tuh cadas sandes cadas ngampar cadas ngampar di Ciamis. Ieu mah batu mahpar. Batu mahpar ya. Jadi ieu anu ngabuka jalan kapungkur sareng Pak Anton. Mohon dugikeun ka abdi bade tumaros pengeten aya jejak kaki Pak abdi janten penasaran salerosna eta tilas saha Pak kaki eta teh atanapi aya sejarahna kapungkur atau memang kumaha Pak? Ari sejarah mah abdi teu kirang-kirang da Mohon oh pun Bapak diteraskeun pun aki anu gaduh tareh mohon anu gaduh tareh nangan abi mah da tepatos da kapungkur kabijang ngabelet sa kota janten tepatos mohon anu aslinya ieu Aki Marjuki anu gaduh tareh. Aki Marjuki mohon. Kan di dinya teh mohon aya tilas sampean teh mah anu palih ditu mah aya anu sepasang kiri kanannya Pak. Aya anu palih di mah kiri, palih di mah kanan juga anu tilas ngajleng geuning kan. Nya. Aya tilas ngajleng. Panama ka payuna teh dipengket teh. Mohon. Abi mah yakin aya kaitanna sareng itu Pak makom dalam itu. Mun aya darah. Mohon. Terus we perkawis eta batu-batu anu arca-arca Pak eta emang leres peninggalan tidinya atau napi sanes janten mah kanggo istilahna kanggo bumi aksesoris. Mohon sareng edukasina saya pisan Pak ketika makam ketika para foto pahlawan nasional sareng penyebar agama Islam aya di Indonesia dipangpangkeun dinya janten jami teh ningali fotona minimal sareng aya penjelasanna di dinya wah luar biasa eta edukasina. Sareng deui anu sanesna Pak aya guha tadi teh waktu abi bade ngesut teh ka dinya ku moto wungku ge abi tos muriding pasieun eta menawi guha teh kumaha tah ageung kalebetna opat meter 8 meter 4 meter ka 8 meter maksudna riwayatna manawi nah sarasana mah teu aya teu aya padahal ditutup anu berbahaya penten nya mohon kapungkur mah gaduh aya lobang ukur salit kitu oh mohon kapenak we eta mun janten ternyata ageung sareng aya batu non teh anu Ganesha eta asli tidinya sanes anu dihandap juga batu gajah nih kan anu sapertos aya tulalean aya dihandap sanes dina curug-curugna pisan berarti dina curug ge aya tilas sampean sareng binatang teh aya mung kirang diperjelas tuh ka katutup teh kumaha kapungkur memang urat-uratna wungkul urat-uratna wungkul perjelas wungkul Pak Anton perjelas demikian sekelumit satu bukti riwayat bahwasanya di batu mahpar ini pernah ada legenda yang dibuktikan dengan jejak kaki dan juga jejak para binatang-binatang yang ada ya. Demikianlah sejarah tentunya memberikan bukti dan kita harus cekasar nama kudu ngamumule tapi ulah migusti kedah namu pusti sahadeui upami teu ku urang beureun eta lah salah satu tingali batu atau pamingetangkeun kana anugerah Allah ya Allah ya karim sakitu luasna mana ada jelema nu bisa kitu palinginan make semen ya batu mahpar teh mohon kondasina Gunung Galunggung dinding ari ieu Pak dinding ari istilahna kapungkurnya sanes lapa eta teh mohon sanes kilas butuh gunung lapa di debatna upami misal tareh kapungkurna mun sepuh eta teh dinding pondasina dinding ari tah kabeh matak beledug ge kamari 82 di dieu mah cai nu ngarungsi cai nu ngungsi ukurnya aya lebu mah nya wajar aya wajar nuhun kan teu aya bahaya ka dieu mah tunda mun aya ieu teh pangkeren ieu dinding ari ditu teh mohon anu reksa ke ka Bandaraja teras kaga ka ditu mah ka Tasikmalaya pangirinya teh Cipanas ka bumi mentak lah ulah lepat nyayeukeun sanes
biasa Pak sama asli Asli. bata asli gaji batu mapa teh pondasina dinding ari sawu sare sawu sepuh kapungkur Saur sepuh kapungkur memang. Tapi da tiasa kabuktoskeun nya. Margi di kumaha-kumaha ge ketika ayeuna vulkanikna kabatur di urang mah henteu. pokoknya ayeuna upami batu nu asli mah da tiasa ditata atuh ieu mah bisa kakak ngegenyreng atuh da bentak asli. Leres. Sakitu benernya eta non teh panjang ka cida batu ya Allah. Lain sareng dugi ka dinding Tuh, cek abi ge. ngan padah kadugi ka ditu mah pan bala sareng istilahna mah kusik batu pan janten karuan apa mi dibuka mah teras ya dinding Mohon yakin. dugi ka dieu ge jigana penten dugi Abi ge tadi pas ningali katungtung ya Pak anu pas nanyakna, ya pasti batu keneh ka ditu cek abi teh pasti. batu aku Pak Anton oge bahasa nuju bade ngagali sumur di tonggohon kolam gini aya pe tonggolam Pak aya bangunan gini terus ngagedak kana batu berarti itu digana rupiah ka dia ge aya panggilan Aya pasti. Jadi disinyalir dan diperkirakan batu mahpar itu karena disebutna dinding ari nya Pak nya. Mungkin dugi ataupun sampai ke sini guys. Wah, coba bisa dibayangkan. Kedua batu mahpar teh dugi ka anu bare tonggohon Tegamuning ka Wahangan Saat batu mahpar sami digana ieu ge nyambung Ya Allah. kan padah ayeuna benten kapungkur mah janten karuang janten kebon Uhun. Ai kebon mah kan katutupan teh tadina ku jadi ku taneuh padahal mungkin batu sageungna eta nya. digana mah mahpar pengen Ya Allah. nah antos dari bahasa aku Pak Anton ngana mah mun sumur bor seek 40 lenteu kena batuna. Pasti nu agung anugerah Allah nya kekuasaan Allah. Itu seueur anu ngelebakeun tare sarena ngelebat nonton jadi wilayah itu curhat beledu kapungkur sabaraha tahun ku abad ka-10 pada sanes ge mah saur tare ge disebatna teh pondasi dinding ari. Mangnya aya lapa dugi ka heram iya artos pacul oge tiasa sing atos tahunan oge nya tiasa tiasa nya terakhir teh di pas curug eta curug Manawah namina teh anu paling lebakna curug Sena gini aya ohon ai mah parkeun nya Pak ohon aya malian aya batu anu cek abi teh jiga lauk ceu teh gini mun tah eta teh di lebakna teh curug Sena disebut aku dulu Pak demi Allah saya nubuat karena teh sangatnya gesang atuh udah karena biasa saya abi ge 87 teh pangagitan da yakin listrik aya nanu pangagitan abi ngadema kincir teh di dinya kapungkur kincir kanggo listrik mohon baheula mah nya usum aya di dieu mah aya abi ge kantos udah baru gitu tapi alit kapungkur mah abi dina ieu abi nu di Ciwidey sareng rerencangan ngajian teh luar biasa salah ka dieu ngadamel ya Allah nya memang abi ge tadi lami-lami dihandap mah Pak sakitu kan katingali lalu lalang motor ka kuping jami anu cek kasarna rame nu nyarios naon tapi abi lami dihandap mah komo pas kana guha eta langsung puriding naik neng nah di dieu mah Pak kerajaan Ipri Pak dan di dieu mah upami dina kitu teh mah gersangna sareng walahir walahir oge Pak mimiti ngawitan aya anu terbuka ayeuna mah teh beureum gunung teh aya kapungkur mah Pak entong boro kitu cari weurah urang lebet oge iya kapungkur laras bisa mah aya tapi disebut video tah bisi teh terangeun malah harus dari kapung bojo abi gaduh urang asana pangagungna teh nembe kirusasi minta ku kincir tapi beli sing demi Allah nya goreng patut kieu eta mah diajak nikah demi Allah ya abi mah pasti juga istri aya teh cerita jam sabaraha jam 12:30 dan teh bobo aja kan abi perawasan nah atuh dengan abi ka urang mah tinggal eta bagi boga boga anak eta aya perawasan Pak eta tanya eta teh aki ieu Pedi urang rawa ieu sakaliung anu geuna teh
Abi udah terang namanya terang rupi kasih aki teh. Sok ya kesen ayang nau yang pengaren itu. Mau udah buka budak teh. Alhamdulillah mampa sekasana. Sama menak juga wehnya kan jadi sama menak Pak. Dan Pak benar Pak, sama menak itu. Sambung Pak ya kan anu abi aya Sama menak. Tapi Bapak ningali yakin ningali. Kalau sudah bodoh Pak dia masih bohong mah, bisa cari ningali. Aduh Gusti teuing nagung. Nolak. Kami menolak. Yang terus terang serangan mah. Suruh mah ya udah tapi ge. Dihuru ya ada kincir Pak. Tiap kali tadi huru ya we. Maunya jam itu jam 12 malam Jumat Duparum kincirnya nak sore nabi tadinya pakai malang we kata tunggu ya bener kan butut orang Oh gitu. ya Subhanallah. orang cacing aku tinggal hari itu budak yang coba poek ke banaon miliki dari anjingnya ini mah Pak sering kita lihatnya terus iyalah ya di lebak mah Cai ya teh patara pinu-pinu batu we terus gitu saya upami aya hujan agung di Palitongo masih bu ti agung di Tongo mah di gunung mah agung begitu tiasa muntas terus mamun tiasa lalu rame mah rame wah batu makpal cenah badang badaman hujan di gunung gitu Iya. bahayana bu Mohon. jalan-jalanan Demikian silsilah sejarah sekaligus dengan mitosnya ya. Untuk sedikit sejarah Batu Mahpar Kapungkur pada DT. Salah nama muka kincir heula. Sehingga diajak kawin. Emang merinding pisan. Mohon. Atur nuhun Pak, atur nuhun.